Bismillahirrahmanirrahim. Niat teh niat dina salat. Niat dina salat aya 3 bagian. Niat dina salat aya sabaraha bagian? Aya 3 bagian. Ngitung salat anu diniatanana. Janten nu 3 bagian teh kupeda ningali salat anu diniatan nana. Kan aya 3 tadi teh. Hiji, niat dina salat fardu. Hiji, niat dina salat fardu, salat wajib. Tah, niat dina salat fardu aya 3 kawajiban. Hiji, niat migawe salat. 2 nangtukeun salat, niat nangtukeun salat. 3 neja migawe fardu. Aya kertas kosong teangan. Urang jelaskeun. Urang perjelas. Kade geubis. Kosong teh ieu. Iya, kosong. Naon aya tulisan? Teh. Iya, patutna mah. Kieu ya. Penjelasan nama. Regean, nu betah man tilak nu kosong. Tah ieu. Padahal aya atuh. Niat dina salat. Dina salat aya 3 bagian. Hiji, 2, 3. Ieu ka hiji, ieu ka 2, ieu ka 3. Nu kahiji niat dina salat fardu. Niat dina salat fardu. Salat fardu teh salat wajib seperti subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Tah, niat dina salat fardu aya 3 kawajiban. Niat dina salat fardu teh aya 3 kawajiban. Hiji, niat migawe salat. 2 niat nangtukeun salat. Salat. 3 niat nyebut fardu. Tah, niatna dina salat fardu mah ieu kawajibanna teh aya 3. Hiji, niat migawe salat. 2 niat nangtukeun salat. 3 niat nyebut fardu. Contoh, salat fardu seperti salat naon? Salat subuh weh. Atawa duhur, atawa asar, atawa maghrib, atawa salat naon nyontohanana paja? Isya. Paja teh bade salat isya. Dina salat isya oge sami kudu ni kulantaran isya teh salat fardu maka niatna aya 3 kawajiban. Hiji kawajibanana teh niat migawe salat nyaeta ku ngucapkeun
Salat abdi. Abdi. Bahasa Arab nama usoli. Usolli. Ya, salat abdi bahasa Arabna Usolli. usoli. Nu kadua niatna teh di paja teh mun salat isya teh kudu nangtukeun salat. Nangtukeun salat teh salat naon bieu teh? Salat isya, salat subuh. Isya. Tah. Kudu sebutkeun isana. Salat abdi. Salat abdi kana isya, make kana ngarah pantes. Nu katilu niat nyebut fardu. Entos sebutkeun fardu. Jadi kieu niat abdi salat isya fardu. Akbar. Bahasa Arab nama. Lamun bahasa Arabna isya lamun fardu entos. Jadi kieu nah niat teh dina hate. Dina hate kumaha dina hate teh? Iraha deui. Ieu niat teh kan niat teh ieu teh dina iraha Salat. keur mimiti iraha mimiti salat teh naon keur ngalakonan naon? Takbiratul ihram. Ibadah. Kan mimiti salat teh takbiratul ihram. Tah niat dina hate nu tilu ieu teh laksanakeun ku paja teh dina keur takbiratul ihram mun salat isya kieu. Cek paja teh nyebutkeun usoli mah sunat tuh teh. Usolli fardol isya'i arba'a rakaati mustaqbilal qiblati adaan ma'mumal lillahi ta'ala. Eta mah sunat ucapan eta mah. Terus lillahi ta'ala teh Allah tah pas nyebut Allah teh paja teh ngagerantes nah teh abdi salat kana isya fardu. Karena Allah Ta'ala atawa abdi salat fardu isya teu naon pokona mah asal aya we nu tilu ieu. Abdi salat atawa salat abdi fardu isya ku akbar. Osok kitu tara. Nah, aya nama kadah kitu. Ya mah kitu nya mun salat isya. Mun salat subuh gentos subuh ku subuh isya na. Abdi salat fardu subuh. Maghrib abdi salat fardu maghrib. Kadieu ge teu naon asal aya we nu tilu. Asar abdi salat fardu asar.